Nog. Aduh, saya gak ngerti nog. Apa nog? Cek mau jualan teh. Bingung cek sadon teh kumaha cenah. Oh, cenah kudu kata cenah kayak kieu mah cenah gitu. Hei. Nih. Nih. Ok. Oh. Waktu harita teh si Sadun tehnya Aki Sadun dina kebetulan teh dina kloter meneh teh jadi di ditu teh teu nyiapkeun catering nya meureun mainna kapaksa balanya ke pasar kudu masak nya. Kudu masak gitu nih di kelompok manehna teh Kebun aya budak eta ka mana? Kemana meureun sare jiga meureun ngoleset ka mana ka pos gardu meureun Yang kacai. itu ngaringkuk nih tuh di pos gardu. Nya ansuan tohon. Da kumaha? Kan pas pisan kitu kebenaran anu eta teh anu daragang teh urang Indonesia keneh aya di ditu ngan bahasana bahasa Indonesia. Tulisan bahasa daerah nya. Tulisan bahasa daerah da mah kan ti Sunda gitu. Datang we mah teh si Sadun teh ka eta. Ka nu rek meuli ieu, rek meuli nog gitu nya sembako. Pas susan etan ketrok datu mah di kampung teh meureun maehna mah. Punten. Nah, cenah aya pupuntenannya. Ya, cenah dabah cenah kitu. Cek anu jualna. Cocok nu ngajualna teh. Cenah aya nog. Nog cenah. Apa nog cenah? Gak ngerti saya. Cek urang sa eta teh. Cek anu ngajualna. Cek ngajualna teh. Apa nog? Saya gak ngerti cenah. Nog cenah. Aduh, saya gak ngerti nog cenah. Apa nog? Cek ngajualna teh. Bingung cek Sadun teh kumaha cenah. Oh, cenah kudu kata cenah kayak kieu mah cenah gitu. Hei. Nih, cenah. Nih, cenah. Ok. Oh. Telur. Ada. Cek ngajualna teh. Ta eta cenah. Antol deh sia. Kumaha? Ini. Cenah. Kana bojor kayak gini cenah. Ok cenah gitu. Oh, telur. Ada. Ngartieun nya. Ngartieun. Bener nya. Berapa kilo? 2 kilo aja. 2 kilo geus nya nyebutkeun 2 kilo mah. Ajah mah ngarannya. Bawa we cenah si eta teh. Si Nog teh. Da bingung da di Sunda da kabeh hampir teu bisa bahasa Indonesia tuh dah hararese. Malum atuh di kampung meureun da. Kumaha jadi ekok kan Nog naon eta? Oke, teh meureun hayam gitu ieu teh. Kapan meureun yang tai gitu. Meureun bijina yang tai meureun gitu. Nog pasti yang gini cenah. Tinggal yang tai, yang gini, ekok. Oh, berarti nog hayam, seberunan gitu, eta teh. Suganta ekok kan. Nog onta. Ya ekok gitu pan cenah. Iya, nog onta suganta. Nog entog. Ekok gitu. Oh, telur ada. Ngerti urangnya. Ngerti eta gitu. Oh, tina bab eta mah gitu si Sadun mah. Ya malah kieu nya baik di kana masa tahun 2024 ya nu bakal jadi presiden. Meureun masalah ngaranna mah akarek nyempeng heula meureun nya. Dabe terus terang Kak, ieu teh ngarasa penasaran gitu. Meureun bisa aya nu rek taruhan gitu. Soalna kerame ieu teh ari anu rek nyorongkeun mah gitu. Pasti da ieu teh pan hampir nanti setahunan deui itu juga namanya. Setahun. Nah, ini tahun 2022 ya. 2023. Bisa setahun lebih deui gitu. Datanglah ke bumi. Iraha teh itu iraha. Udah waktu anu pas gitu tah. Malam Jumat, malam Selasa, malam Minggu. Paling bisa janten akana bakal aya waktu teh ya teh nu rada rineh mah malam Jumat gitu bakal sabab sibuk gitu seur pasien itu seur kada itu teh ada somongnya tanya anu dongkap ke bumi teh hampir seueur gitunya naroskeun Di Jambi, di Sumatera, di Riau, di mana wae Kak? ieu teh di luar Jawa ge seueur itu
ngantri makanya di Sumatera kadang di Kalimantan itu nya biasa we taros gitu ada masalah perekonomian gitu nya jodoh karir gitu abdi tidak udah kangaran panginten ayeuna teu tiasa ngan panginten syariat gitu di syariatan gitu pangintennya insyaallah gitu anjeunna tariasa ngan abdi mah eta amun aya nu ka abdi aya nu hoyong tuju anak-anak karir gitu nya hoyong janten kepala desa insyaallah kenging kayak upami aya salah saya calon presiden sumping kakak apa ngawana bahasa Indonesia mohon gitu kan akan ngatos semua bahasa Indonesia atau kembali di oken deui engke jigana panganten sapeli mah ku isyarat jigana bahkan ku isyarat eta lamun anjeunna ka abdi kitu nya meureunnan hoyong kieu hoyong kitu gitu nya abdi kieu gitu masalah kieu teh kumaha kieu teh meureunnan hayang di kopiahan meureun kitu nya hayang di kopiahan geuning sok ai pajak sok ngarange kopiahan nya nahan teh langsung kieu gitu akan dengan kieu bari teh mastaka ya kopiah di kitu gitu oh berarti hayang janten gitu ngan abi mah timimiti anu hoyong nyalon kades anu dewan anu teuing kabupati ya abi mah alhamdulillah langsung tos kenging teh abi dipangpangkeun di dinding teh abi dipangpangkeun deui ka hoyong jantan hansip oge da abi aya tahu upami anu sumping bahasa Indonesia tapi hoyong jantan hansip kumaha teh ieu na kodeuna ari anu tapi kumaha hansip mah kabeh kieu cenah kabeh teh cenah abdi cenah kelarasan di desa kekosongan mana we hoyong di syariatan lamun ku bahasa Indonesia mah nyerosna anjeunna kieu Pak gitu oh gitu mau jadi hansip ya bagus seperti itu bagus bisa ya alhamdulillah sadayana oge bumi kieu kan kumaha kodena naon eta maksudna teh ari eta mah pangetna hoyong hamil kitu mah tapi bisual ya suka mana bae mun kitu kapan tanya hari ngobrol mah teh seur keneh anu kadeparoskeun pangetan aka perkawis calon presiden mah namina gitu masih kan dirahasiakeun masih dirahasiakeun ngantos lo wisik abdi teh ngantos lo ada sok aya ka abdi lamun kene yang rek caket karena pemilihan sok aya jelengeng gitu kan ada cepial teh kumaha akna dina ka korekan atau kumaha eta lamun ka abdi teh jelengeng kan ada cepil korekna ku abdi teh di kitu heula piceun teh tai ceulina di lamot teh setik hampang we kitu hampang we korekela bener oh ni korekela we kitu muruluk we kitu eta terus muruluk mah gelas nya gelas gitu tina cepil teh